Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna. Daramang sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat. Mangge alhamdulillah doa ti palawargi sadayana ngadoakeun supados mang sehat alhamdulillah. Doana dikabul ku Allah mang sehat. Atau mugi-mugi wae nu ngadangukeun ge sami pada sehatna mitra. Urang hiburan ku ngadangukeun acara dongeng. Carita nu nuju digarap ku Mang teh apaan judulna teh Samaga di Campala karangan Kileksa. Mitra dangu hanca nu katuna waktu sedinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka teu loba omong bring lalumpang ngalit bari marawa parabot panai aya nu nyuhun aya nu nanggung nu mangul jeung nu ngagotong kabeh eueuh anu lengoh sabab dikukud teu aya anu tingalin cag urang tuna heula. Tah upami telepat mah duwi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu ayeuna kocapkeun para pamuda urang desa Mancala. Aya duaan laleumpang di sisi lemur. Red katebeh wetan breh aya anu ngalit di jalan satapak dua anak kaget hatena curiga. Bisi eta teh garong atawa karaman anu bakal ngariweukeun ka sadarea. Terus laporan ka kuwu. Atuh sabada laporan kuwu Mancala ngeprik baladna ngerahkeun kakuatan anu aya. Pikeun megat alitan Kalabiru bring arini lengkep gagaman perangna teu aya anu lengoh. Cileng laluncatan kalebak terus ting salingker neangan anu bunyi megat pijalaneun anu ngaliwat. Kuwu ge milu harita teh kidur gali nuturkeun paneuri para pamuda mencar neangan panyumputan sewang-sewangan. Baranggok jeung alitan Kalabiru kuwu ngajenghok sabab najan geus heubeul teu tepung ka Kalabiru moal poho moal samar sidik dina dedegan jeung beungeutna atuh rada melang rek majukeun para pamuda teh bisi loba nu jadi korban. Cilaka Kalabiru cek kuwu terus nangtung maksudna rek ngabejaan ka para pamuda supaya ulah ngayakeun tinakan naon-naon. Tapi lateuing pingpinan pamuda desa mencatan tinu bala megatan pijalaneun Kalabiru jeung anak buahna. Jaul kuda Kalabiru ngajaul ka luhur malah mabari disada nyapuguh we kuwu Bagus Ria jeung Mang Sarpan kaget lantaran dipegat ku begal. Kitu cek pikirna. Begal yeuh kumaha ulang yeuh cek Mang Sarpan. Mandang abah kan gua aing nu ge malah cek Kalabiru bari terus turun tina kuda dipapag ku dua pamuda nu mawa tumak. Sabrut dua tumak rek niir beuteung Kalabiru tapi nu hiji ditewak nu hiji deui keuna kana bujal tapi ngenyod kulit beuteung Kalabiru teh liat naker. Kurang ajar sedan alas ngagokan wae sia kaing deh cek Kalabiru bari pelor ngalungkeun hiji pamuda sataker tanaga kalayang ka Jomantara dibarung ku cumeritna eta pamuda tulung cenah. Terus nyirorot deui ka hanap gebut niban lemah kadenge ngageblug terus teu usik deui langsung maot sabada harita. Yap ka dieu sia saha nu hayang kojor ku aing dijajabkeun ka neraka. Gro aya anu ngagorowok mani bedas munur cenah sing horeng
kubu Mancala nu teu tega nenyo anak buahna jadi korban. Sabab sidik moal mahi ari kudu ngayonan Kalabiru mah. Para pamuda bingung parentah aya dua, cek saurang kudu maju, cek saurang kudu mundur. Akhirna ngaharunted, maju henteu, mundur henteu, gero deui aya anu ngagorowok. Kaula kubu Mancala dengekeun, mundur, mundur, balai gede mundur moal kuat, si Kalabiru. Cek kubu Mancala leuwih tarik batan tadi. Barang ngadenge beja kitu, buriak para pemuda lalumpatan. Geus arapaleun ka Kalabiru mah memang lain lawaneun manehna. Berlalumpatan paheula-heula. Ai, saha eta teh wawuheun ka ngaran aing? Kalabiru heraneun. Sabab aya nu nyebut ngaran manehna. Mun teras inget kana tugas anu keur dijalankeun mah pasti nu lalumpatan teh diberi. Tapi tukang pandai kudu buru-buru tepi ka desa Liwung Manuk atuh kapaksa nu kabur teh diantep. Anggap eueuh naon-naon eta mah teu beda jeung kadal. Ayo maju deui euy. Ceuk Kalabiru ka anak buahna, atuh leut maraju deui. Tenang teu aya kasieun. Aki Walangi jeung incuna anu dua nyaksian pisan kana kagesitan Kalabiru dina ngayonan musuhna. Hiji jalma dibalangkeun bangun hampang kawas ka boneka. Ku sakitu ge geus kateguh kumaha gagahna Kalabiru atuh teu waranieun ngalawan. Aki Walangi ge peot hatena ngarasa paur sok sieun dirina disiksa. Terus laleumpang anger mapai jalan satapak, beuki lila beuki jauh ti desa Mancala. Panon poe beuki handap panasna teu pati ngaheab teuing. Malah akhirna mah panon poe surup hawa tiis matak seger, tongeret reang di sarada, angin leutik ngahiliwir nebakan adang daunan, aroyag pating arulang. Gugupai mileuleyankeun kanu baralik atuh Kalabiru atoh sabab tujuanana hasil, tukang pandai geus meunang kariplak nyeunan pakarang perang. Wanci Sariak Layung di desa Mancala. Kaayaan matak betah, matak waas, hawa seger, pemandangan enak. Tongeret reang di sisi lemur, manuk recet di sarada, patemalan jeung baturna. Dina kaayaan gitu. Di jalan desa aya dua kuda majuna salse. Anu tumpakna make pakaian kerajaan mawa pakarang sakumaha biasa. Majuna bari rarat-reret kakenca jeung kakatuhu nitenan kaayaan di eta desa. Beuki lila beuki deukeut ka sisi lemur. Beuki sidik dedegan jeung rupana. Horeng eta teh Ki Sarja jeung Ki Mursila, pangawal Raja Jakabumi nu dipercaya pisan. Harita teh ngahaja keur ngarona desa, nguriling ka tepis wiring, mapai-mapai pilemuran. Ploplakna sapatu kuda, kawas anu nincak wirahma sairama jeung nu pating arungkleuk dina tongong kuda. Musila, urang geus asup ka desa Mancala yeuh. Desa anu mineng diganggu jalma jahat, malahnya di desa ieu basaya imah anu kahuruan teh. Cek Ki Sarja bari rarat-reret. Aneh desa maju, desa tuladan. Tapi kiwari pangmineng aliranya jalma jahatnya. Nah nu jahatna teh di luar atawa jelema di jero ieu? Cek Ki Mursila, di luar di jero kumaha ieu teh? Ieu artina teh di luar teh lain urang desa Mancala. Ari hartina di jero garongna teh pituin urang desa Mancala. Kitu tah. Oh heuh. Sugan teh asupna bangsat. Nya kaharti atuh lamun kitu mah.
Kieu eta teh cek beja mah kala biru jeung kala hideung teh jelema anar-anar. Eta teh jelema manyang munyung anu teu puguh nini akina. Teu karuhan indung bapana. Oge teu puguh asal muasalna. Ditumu ku Ki Gunali sabatur-batur, ieu ge sarua deui teu puguh mimitina. Teuing di mana cenah euy? Nu puguh mah maranehna teh neangan pakasaban di nagara urang. Anu pasti mata kriweuh ka sararea. Ceuk Ki Sarja. Nya tapi ayeuna mah tenang lantaran kala biru jeung kala hideung geus modar apan dileg-leg omak sagara teh. Atuh Ki Gunali jeung anak buahna geus ngaringkuk di jero panjara. Kawasna aman ayeuna mah yeuh. Cek Ki Mursila boga pikiran. Yen nu jahatna geus katangkep kabeh. Nya heueuh kahayang kuring kitu. Tapi waspada mah tetep kudu euy. Sabab geus kabuktian urang duaan hampir ditunggal jangga ku Braja Geni. Padahal urang duaan nu boga jasa dina nangkep anu jahat. Kade euy teh ayeuna mah kudu hati-hati lah. Sabab nu bener ge bisa jadi salah. Mun kurang-kurang na gede milik mah di nagara Cempala teh kawas-kawas rek aya karaman gede. Nyenaha? Kamari aya beja ti Temenggung Sancang. Yen Braja Geni mapek balad ngadatangkeun para pemuda desa. Terus dididik dijieun pangawal pribadi. Tapi gaji ti nagara panglicik eta teh ari digawe keur pribadina. Ari ngagaji ku nagara. Ceuk Ki Sarja meureun geus ngameu kana kalicikan Braja Geni. Barang siang bakal jadi mamalah tuh. Nah, tapi moga-moga we ulah jadi. Ngan urang kudu awas panon, seukeut uteuk. Gerak-gerik Braja Geni kudu terus ditetenan. Ya bener atuh. Mitra, plok-plak sorak sapatu kuda terus disada. Angin letik ngahiliwir ti kajauhan kadenge sora anjing anu babaung manu krecet patemalan. Blus ka jero lemur Ki Sarja jeung Ki Mursila ngajenghok. Lantaran di lemur keur pahibut loba jelema. Mani balawiri di jalan tengah. Kolot budak awe lalaki laleumpang pagancang-gancang kawas anu kacida rusuhna. Ki Sarja jeung Ki Mursila teu ngartieun aya naon di desa teh. Terus magat hiji kolot nu di baju kutung sina eureun sarta ditanya, Pak, eureun. Cek Ki Sarja reg eta kolot teh eureun. Ret ka Ki Sarja ujug-ujug brek deku terus nyemah. Mani acong-acongan. Pangapunten Gusti nyangakeun sewu babenu laksa duduka rumaos kirang hormat teu tiasa mapag kagamparan nun. Ceuk eta kolot bangun nu kacida reuwasna. Ulah reuwas Pak, ulah reuwas yeuh. Ulah sieun. Kaula moal ngahukuman ka Andika. Coba jawab anu bener. Aya naon di dieu? Nah jelema lalumpatan kitu. Cek Ki Sarja bari nunjuk kanu ngabrul muru ka tengah lemur. Susu mohon aya nu mama maot juragan. Nah bet gugup kitu. Saha nu maot? Na kunaon deui? Naon kasakitna? Ki Sarja heraneun. Nah aya nu maot-maot wae make kudu ribut. Dan nu maot mah geus lumrah. Di unggal lemur ge aya wae. Susu mohon. Cek eta kolot angareuwaseun. Eta ulah make susu. Cek Ki Mursila ngengklokan. Aya karama nun, aya nu maehan. Hah? Baruk aya Rajapati di mana ieu teh? Di ditu. Cek eta kolot nunjuk ka tengah lemur.
Mitra kaum dangu Ki Sarja jeung Ki Mursila silih tetep geus kitu silih ungekan baretak kudana dilumpatkeun maning ngagurutuk matak paur nya puguh rakyat anu keur leumpang di jalan teh mengled gasisi sieun katubruk ku kuda anu lumpat tekung silih lagok ka tengah lemur jalan pinuh ku jelema. Atuh Ki Sarja jeung Ki Mursila teu kebat ngalumpatkeun kuda. Nah, terus eureun. Aya naon teh? Pokna Ki Sarja. Naon? Juragan aya pamuda anu dibalangkeun ku nu jahat dugi ka maot pisan. Cek hiji lalaki bari pepeta. Kakara deui meureun maot nya. Sumuhun kakara ayeuna maot pisan. Teh mah eta jalma. Ki Sarja jeung Ki Mursila ngenyet deui kudana. Terus maju lalaunan nu keur rajeg di tengah jalan nyingrai kuda ngaliwat kalayan tenang. Nya akhirna Gok jeung Kuwu Mancala nu keur ngariung jeung sesepuh lemur. Di tengah riungan aya nu ngajepat teu usik teu malik. Aya awewe geus kolot gawena inghak-inghakan meureun inungna eta teh. Wah, geuning aya juragan pangabula wilujeng sumping agaan sumanga calik. Ceuk Kuwu Mancala hormat naker. Nu sejen rengkuh milu ngahormat. Jep nu ngariung di jembe. Kubu, aya naon teh? Kieu juragan, tadi teh para pemuda desa teh nuju ngalaksanakeun tugas. Ngajaga keamanan lembur masing-masing. Lajeng aya nu laporan yen aya pasukan prajurit lengkep gagaman perangna. Nanging rebo ku cacanakan atuh lajeng dipegat ku pasukan Simkuring teh. Ana Gok mata kaget margi pamimpinna teh si Kalabiru. Garong gerot nu kapungkur kantor geuning. Simkuring saparakanca teu sangem ngayonan. Nya kapaksa mundur. Nanging korban tos ragrag manten salah sawios pamuda desa. Gugur dina ngajalankeun tugasna. Nya ieu layonna teh kitu kalungkeun Gusti. Ceuk Kuwu Mancala bari pepeta ditungtungan ku nunjuk kana layon. Baruk aya si Kalabiru lain geus paeh manehna teh. Nah bisa datang deui pan bareto teh sidik lompat ka tengah sagara. Sarta lautna ngamuk ombakna pating surungkuy segede gunung. Ah piraku teu modar. Sadaya-daya Simkuring teu kasamaran estu sidik eta teh Kalabiru margi moal hilap najan ratusan tahun oge nun. Ceuk Kuwu ngayakinkeun teteh nyawanana. Uleng atuh Ki Sarja teh ngahuleng manehna bingung naha bet datang deui jalma jahat nu geus lila eueuh. Naha bener atawa salah teteh nyoan. Tapi rek nyalahkeun ka Kuwu heuh bisi teu ngeunaheun. Jalma geus sakitu getona dina ngajaga keamanan. Pamanggihna laporanana kudu diajenan. Bisi rintas harepan. Oge karasa ku serangan. Boga jasa dijejeleh deungeun teh teu ngareunah. Ayeuna mah kieu we Kuwu. Pek layon mah pulasara sakumaha mistina. Kaula rek laporan ka karajaan. Pikeun ngayakeun babadamian anu asak. Sabab ngeunaan Kalabiru jeung Kalahideung geus asup kana pasoalan gede anu dicatet ku nagara. Ngiringan wae nun sumangga nampi kana pibejang. Mitra, atuh geus kitu mah Ki Sarja jeung Ki Mursila buru-buru kaluar tina riungan jelema loba. Sanggeus eueuh ngagokan beretek kudana ditegarkeun deui tapi kaapeng-apengan bakat kutarik. Mitra kaum dangu ari Kuwu Mancala teu galideur geus kitu mah terus ngajalankeun kawajiban mula saramayit sakumaha mistina. Sabab cek ajaran agama Islam mah mula saramayit teh wajib hukumna.
mun eueuh nu mulasara jelema salemur eta bakal menang dosa. Sabab hukumna wajib kifayah, tapi tetela urang desa Mancala kacida merhatikeunana keur mah eukeur anu mau teh sasat jadi pahlawan. Sabab manehna anu pangheulana maju megatan anu jahat, manehna anu teuneung ludeung ngagempur musuh. Cagduna kaayaan di desa Mancala. Ayeuna kacaturkeun Ki Sarja jeung Ki Mursila nu tumpak kuda bari jeung rusuh, terus mangpru ngajugjug ka karaton. Barang datang reupoek, sabab harita teh geus burit di karaton rumang ku lampu nu ngajaga ting bedega bari nyekelan tumak. Jurut-jurut Ki Sarja jeung Ki Mursila turun tina kuda. Torojol aya nu mapagkeun kuda dibawa ka istal. Ari Ki Sarja jeung Ki Mursila kebat muru ka lawang karaton. Barang rek bus dihalangan ku gulang-gulang. Kunaon make ngahalangan? Halik nggah. Kaula aya penting ka Kanjeng Raja ieu. Moal bisa diisukeun. Ceuk Ki Sarja bari molotot ka gulang-gulang. Pangapunten Gusti, tadi Kanjeng Raja amanat upami aya tamu kada dihalangan. Anjeunna teh palai laleson alim diganggu saurna. Kitu cek gulang-gulang bari tetep ngabedega ngahalangan jalan. Atuh ngahulang Ki Sarja teh ari aya amanat kitu mah manehna ge teu wani ka jero jeung deui memang kaharti. Da harita teh geus maju ka peuting. Ret ka Ki Mursila nu direret. Kejadian tadi bisa dilaporkan isukan lah. Cek Ki Mursila nya ge tuh hari kitu mah. Ayo balik. Cek Ki Sarja bari terus malik. Leos ini ngajugjug ka imahna dituturkeun ku Mursila. Peuting beuki jempling, hawa karasa tiis, jangkrik jeung gaang reang batemalan. Di langit bentang baranang pating karti pating kariceup. Nyaksian Ki Sarja jeung Ki Mursila nu tinggardig lempang gancang. Harita Kanjeng Raja Jakabumi teh can kulem. Anjeunna cungklik we dina kursi aya di kamar tengah. Raden Jakabumi teu genah rasa. Jajantungna ratug manahna pating sareblak. Kawas rek manggih kareuwas. Aneh bisa. Disabrak diri aing diuk dina kursi karajaan. Can kungsi manggih kasenangan boh senang lahir, boh senang batin. Rarasaan teh asa riweuh paciweuh. Loba kamelang jeung kahariwang. Ieu hate teu beunang dibaling. Nya rek aya naon deui ieu teh. Jeung deuna Ki Sarja mana getol-getol teuing wayah kieu can aya murang. Kitu saur Raden Jakabumi ngemutan kaayaan diri kaya nagara Cempala mangsa harita. Memang tisaprak dikantun ku Raden Jakalara. Nagara teh asa harengheng wae loba kajadian anu matak ngacaukeun nagara ngariweuhkeun ka sarareha. Tina ku keung-keungna Raden Jakabumi teras kajaman ngadon abdas bebersih. Geus kitu prak salat ngadep ka Pangeran nu Maha Uninga, Maha Agung tur wijaksana. Nyuhunkeun pituduh panang tayungan sareng kakuatan. Rengse salat, kaayaan beuki jempling. Geus nincak kana wanci tengah peuting. Tidinya kakara datang sakadang tunuh. Kanjeng Raja Jakabumi ngagoler dina pangsujudan kawas anu keuna ku tenung. Barang reup kulem anjeunna ngimpen. Dina impenan teh kaicalan pedang leungit balati pakarang musnah. Ngagebeg Raden Jakabumi teh reuwas asa kaleungitan tanaga. Sabab mungupikeun hiji raja pakarang teh kacida pentingna. Dina itungan teh
Raden Jakabumi dugi ka nangis. Nangisan pedang anu ical, pedang kamumut pakarang nu kacida diandalkeunana. Geus kitu datang deui ilapat. Nagara Campala kata Raja Ngelini gede, wawangunan loba nu amruk raruntuh, tatangkalan ting jarungkil rarungkad, jalma-jalma bubar katawuran ting koceak bari lumpat, pabuis teu puguh. Gebeg atuh korejat Kanjeng Raja teh gugah kekereuceuman bari ngahegak. Kesangucur salira bayeungyang ti korona asa tuhur kawas anu tas papanasan. Kanjeng Raja ngusap rarai gek calik bari ngumpulkeun lelemutan. Lami-lami sadar yen anjeunna teh ngimpen. Astagfirullahaladzim. Nah ngimpi teh mana sieun-sieun teuing. Naon balukarna ieu. Tapi ngimpi mah kembangna sare. Bohongan memeh sare aing teh ngalamun kanu teu puguh. Mikiran nu lain-lain. Nya paling geriwan. Kanjeng Raja Jakabumi ngahibur diri pribadi ngabeberah manah sorangan. Jung nangtung mururanjang pangkuleman, goledag ngagoler deui, reup kulem parat dugi ka subuh, kalilirkeun ku raungna hayam nu kongkorongok. Kacaturkeun beurang. Panon poe moncorong di tebeh wetan cahyana bengras sumirat nyaangan buana panca tengah. Hawa seger alam endah manuk recet ngabagiakeun jalma-jalma anu balawiri laliar neangan pangupa jiwa. Ari para ponggawa menak nagara. Harita teh Rabul ka karaton sabab aya pangundang ti Kanjeng Raja Jakabumi. Baraja geni ge datang kitu deui Ki Sarja jeung Ki Mursila. Nu memang nati kamari ge sejak ngadeus. Atuh hempak berbayaksa, para menak ngajajar ngaberes, para ponggawa caralik ngabaris, patih beraja geni misah. Ki Sarja jeung Ki Mursila boga tempat nu mandiri deukeut jeung Kanjeng Raja. Saeunggeus sadayana kumpul, ngong Kanjeng Raja biantara. Para penggawa sakabeh, kaula teh ngucap syukur kalawan bunga. Rehna geus sami hadir di ieu majelis. Sarumping ka ieu pertempatan nyumponan pangonang kaula. Ari pangna dikumpulkeun teh mah kaula teh ngarasa perlu pikeun ngayakeun riungan. Nyawalakeun kaayaan nagara mangsa ayuna. Sabab kaula beda rasa jeung kaula menang ilapat anu teu pati nyugumakeun. Da ku kituna cik kaula minta laporan ti ponggawa sakabeh nah kumaha kaayaan nagara. Sabada nu jarahatna kadangkep. Jep jempe sakadapan mah mitra. Silih reret silih andalakeun. Itu ieu pada mung ti heula nyarita. Atuh lila-lila mah patih beraja geni nyemah. Pok ngajawab. Kaula nun Gusti. Teu kedah melang teu kedah salempang lah. Nagri Cempala moal tepi ka kenging ku para penjahat. Nagara Cempala teh kasohor jago. Kawentar kuat margi bala tentarana seueur. Rahayatna sauyunan sabeungkeutan giat ngajaga keamanan. Dugi kadeungeut ieu. Gaya naon-naon. Estu sepi paling towong rampok aman keur taraharja. Margi kokojo garong raja bangsatna tos ngaringkuk di jero panjara. Kitu kaula nun. Ceuk patih beraja geni tetep boga rasa yen nagara teh aman. Sidik kurang telik katara kurang riksa, tapi katanya yen nagara keur digorogotan kuno jahat. Syukur bagja kumanjangan. Mun nya kitu teh kaula teh bunga. Tapi di sagigireun teh eta
Kaula deh ngarasa melang sabab penting tadi nampak ilapat menang ilham anu kacida mata keluasna. Dina hitungan teh kaula kalengitan pakarang pedang musnah keris leungit sakabeh pakarang teu aya nu nyesa. Katamah-tamah aya deui impian sejen. Ieu nagara kata raja ngelini gede, loba imah nu rundag, loba wawangunan anu runtuh. Cik palikiran kira-kira naon ari eta? Gebeg Ki Sarja jeung Ki Mursila ngarenyag bakat kureuwas. Tetela nu kawasa leuwih waspada, teu leleda masihan pepeling ka umatna. Ilapat nu katampa ku Kanjeng Raja memang luyu jeung kaayaan nu sabenerna. Ki Sarja gasik madep ka raja, cedok nyemah bari matur. Nun Gusti Dawidi abdi seja sumangem sakadik. Prak bae Sarja, kaula teh memang butuh ku pamikiran anjika. Impenan gamparan kalintang mata kreuwasna margi awon balukarna eta teh Gusti. Nya kumaha? Cek pamangih maneh Sarja. Pakarang teh tameng dada. Alat kanggo ngabela diri nyatana pakarang teh abdi-abdi numi Gusti kasalira atanapi para ponggawa anu diandalkeun ku salira. Nanging dina hiji mangsa eta jalmi-jalmi nu dipercaya teh baris leungit ngantunkeun salira Gusti. Kitu numutkeun pamanak abdi mah Gusti, ceuk Ki Sarja daria pisan. Lenyap hate Kanjeng Raja ngalenyap asakeuna eta pamangih teh sabab akur jeung pirasatna. Sedengkeun Braja geni munelik asa kasiniran. Mustahil piraku Kanjeng Raja make kalengitan ponggawa jeung para abdi. Anak itu masih Sarja teh nuding teu puguh ka ponggawa sarta curiga ka sasama. Naon dasarna heuh? Kumawani ngomong gitu, gegabah deing. Ceuk Braja geni bari morotot ka Ki Sarja. Gusti Patih, abdi mah teu warat ngalalangkungan sun. Wantun nyengem kitu teh apan dumasar kana ramalan impenan Gusti Raja. Cek Ki Sarja tetep ayem. Manehna taya kasieun. Ti mimiti iraha maneh bisa ngaramal. Teu wantun ngangkeun tukang ramal. Ieu mah ngagunakeun akal sareng pamikiran we. Sumun diluyukeun sareng kanyataan, kitu nyatana, kitu buktosna, keuna sareng henteu mah teu nanggung eta mah Gusti. Mun nya maneh bisa ngaramal imbian. Coba ramal imbian kami. Beuting tadi kami ngimpi hitut. Naon eta alamatna? Ceuk Braja geni teu euleum-euleum. Ari maksudna mah rek ngece ka Ki Sarja sina kawiwirangan di tengah riungan. Tapi malah para ponggawa ge rame seuri. Kanjeng Raja ge imut atuh. Nah, aya impenan aneh teuing. Make jeung impen hitut. Ngimpi mah bebas. Naon wae. Sok ramal kumaneh Sarja. Alamat naon eta ari ngimpi hitut? Gusti, ari hitut teh kaluar angin kotor tina salira. Perbawana teh bau matak sebel. Moal aya anu ngadeuketan alamatna eta impenan kalintang awona. Salira Patih bakal bau. Bakal kawiwirangan sababongan ngabijilkeun anu bau pika sebeleun batur. Kitu cek Ki Sarja bari pepeta. Barang ngadenge omongan Ki Sarja gitu.
Braja geni buncelik panona ngagidir nafsu bakatku amek. Ragamang leungna rek ngajamret beuheung Ki Sarja. Tapi Kanjeng Raja engal ngandika. Braja geni, ulah wisuh teu puguh ieu. Nu matak ari ka batur kudu ngajenan. Dengekeun ieu. Batur teh ajenan, kudu ngahargaan. Ulah nganggap enteng, nganggap remeh. Balukarna gitu dah. Keun ulah diganggu Ki Sarja. Sabab manehna teh salah. Ayeuna mah hayu urang nyawalakeun kaayaan ieu nagara. Kumaha anu sanyana? Nah nya nagara teh aman atawa henteu? Geus di. Ulah ngemutan wae nagara lah. Nagara mah aman di kamari oge aman. Nanging anu teu aman mah di dieu ieu di karaton. Pangacouna si eta tah si Sarja. Ceuk Braja geni bari nunjuk ka Ki Sarja. Jigana teh amek pisan ka Ki Sarja mah sabab Braja geni nyaho yen Ki Sarja pangawal satia prajurit petingan anu dipercaya ku Raja Jaka Bumi. Mangawahe bade nuding pangacau ka abdi mah. Nanging mangga tebongkeun buktosna. Nu puguh malaporan Gusti Patih teu bener. Sabab ngalaporkeun nu eueuh faktana. Ceuk Ki Sarja deui terus ngadebat. Taya kasieun. Ki Mursila taki-taki mun Braja geni ngajewang ka wastadi rek dipiheulaan. Ku Ki Mursila. Naon sia Sarja? Make jeung ngomong gitu ari ceuk maneh kumaha? Nun Gusti, nagara teh teu aman. Margi aya kakacauan. Aya keneh cucunguk anu bau. Bau teh bau hitut. Beulit anu ngagalaksak. Aya keneh hama anu kumanandang di nagri Cempala. Malih matos ngawitan aya korban jiwa. Ceuk Ki Sarja dari anaker. Kebaga atuh para penggawa ngarenyag. Malah aya nu nganaha-naha ka Ki Sarja. Naha betuani ngomong kitu? Mana faktana, mana buktina? Sama-sama sawani nyebut teu aman, apan kudu aya bukti. Sarja gagabah sia ngomong deh. Mana buktina? Braja geni amek. Sabab laporan ti Ki Sarja sok pasalia wae jeung manehna. Cenang Braja geni cenang. Nu boga hak pikeun laporan lain anjeun wunggul. Sakabeh ponggawa boga hak jeung kawajiban pikeun ngalaporkeun pamanggihna. Ki Sarja jeung Braja geni moal sarua pamanggihna keun sira ngarencekeun heula laporanana. Sok tulikeun gainya Sarja. Mitra hate Braja geni ngageremet teu ngomong deui. Tapi kakerot nahan amarah. Panona ngapurila ka Ki Sarja. Nu harita nyembah deui bari pok ngomong. Gusti, hiji pamuda desa di desa Mancala maot ditandasa ku si Kalabiru. Si Kalabiru teh penjahat kahot nu 10 tahun kapengker ngagalaksak di desa Mancala. Atuh sajabiti kitu. Tadi enjing-enjing abdi nampi laporan yen pesanan tumbak sareng pedang teu tiasa kacumponan. Margi aki walangi sareng kanca-kancana teh kenging disebatkeun leungit. Pandaina musnah aya nu nyulik kitu kaula nun. Mitra
hulang Kanjeng Raja Jakabumi tengah hulang kitu deui Braja Geni kacida ruasna ngadenge laporan kitu teh para penggawa pating rarenya globanu teu percaya kana laporan ti Ki Sarja. Cager harta mitra hanya kal kabujeng nengnong hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.